Papunten Bapak sembahan abdi dama-damahan abdi ieu mah anak kalau jadi bapak moal aya abdi mun eueuh bapak mudah-mudahan bapak pun biang pun bapaknya mudah-mudahan sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna ageng jasa bapak teh ka putra seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka bala leunghar ladang nyakolakeun indung jeung bapa geuning teu balitungan bapa jeung indung teh ka anak ladang nyakolakeun nu matak kurunyung geuningan pangeran ngabejaan dugi ka Allah oge ngelehan anjeun Allah moal ngahampura lamun teu dihampura heula ku indung ku bapana aya naon dina sampean bapa aya naon dina sampean